Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, Abdi Zulfa Salsabila Anwar salaku host sareng rekan-rekan dinten ieu sim kuring bade ngadugikeun beja panganyarna perkara wis pasoalan anu ayeuna nuju viral di kalangan masyarakat. Khususna orang tua anu hariwang ka budakna nyaeta sepasang pamuget di bawah umur anu bobogahan di tempat umum di kompleks Sao. Wewengkan serta hasil ditahan keluarga lokal, kumaha carita salajengna? Kuring sila dilaporkan langsung di TKP. Ayeuna kaayaan di kompleks Sawo sibuk keluarga satempat anu keur ngainterogasi pasangan. Ieu sakedapan video anu tiasa kuring tunjukkan. Astagfirullah, anjing duaan. Nuhun Pak. Jangan perut maneh. Astagfirullahaladzim. Jantung. Ayeuna Abdi sareng salah sahiji saksi anu nyaksian kajadian langsung di tempat. Punten Abdi tiasa naskeun patarosan. Leres Abdi Rayan. Jadi naon carita sabenarnya, Pak? Teh pas keur ngumbara ka komplek, kuring ka tembong babarengan di harapan imah. Panginten aranjeunna hoyong damel di kalupok, tapi aranjeunna damel sareng ngelakuin hal-hal anu teu biasa. Astagfirullah. Sanajan masih alit. Hatur nuhun kana kasaksian ti warga satempat anu tos masihan kronologi singkat. Kuring balikeun deui ka presenter. Sila geus nyadiekeun informasi cukup jelas pikeun nyimpelkeun warta dinten. Ieu Abdi Muhammad Pati Farhat, Idin Indit, hatur nuhun. Pacaran bisa jadi pengalaman nu indah jeung nambah pengalaman, tapi oge butuh komitmen komunikasi sareng penganti nu kuat ti kedua pihak. Penting pisan pikeun ngalaraskeun keseimbangan antara kesayangan jeung tanggung jawab serta tetap menjaga nilai jeung prinsip diri.